Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini basa Sunda kalayan judul KH Teks. Ieu fiksi mini teh yasana Teh Fatimah Al-Rukma. Wilujeng ngaraoskeun rum. Nyangakeun kasepuhan. Wanci harita kuring diuk cendukul nengetan saban jama nu lalar liwat. Basa para karyawan budalan ti wangunan pabrik tekstil. Rentang-rentang sambada anu kacida di pikawanoh. Hate dumadakan tagiwur. Aya rasa bunga jeung inggis manehna teu misuka. Diuk teh rada nonggongan ulah katangen teuing kuring keur nungguan. Basa manehna anjog ka hareupeun. Hai, kuring nepak leungeunna. Manehna colohok bangun reuwas, tapi teu burung. Bunga katangen tina sorot socana. Nuju naon? Sareng saha? Manehna nanya. Beda jauh jeung ayeuna. Bala wirina kendaraan jeung jungkiringna wangunan kahatek jadi saksi rasa nu kungsi aya. Panas hawana. Ngadeg pengkuh wangunan kahatek lir pengkuhna rasa nu aya. Tapi wangunan ngajadi dua. Lir sembada nu geus midua hatena. Saban ngaliwat ka kahatek hate sok pating seredet. Buah aya, buah henteu. Manehna nganti diri
kuring nu nalangsa. Cag baraya sakitu nu kapihatur Piksi Mini KH Teks. Kacipta ku urang sadayana, kumaha nganti-ngantina hiji istri kajami anu dipika tresnana, pamegat anu pangawakanana sembada, tinangtos pika senengen para wanoja. Pamimah ditengetan ke urang geuningan si pamegat eta teh ngagaduhan rasa anu sami, mung kadienakeun geuning midua tresna. Namun di dieu cirining istri mah sok satuhu kana rasana. Sanaos kitu anjeunna mah angger ngagaduhan rasa tresna sakumaha piharina. Hapunten kana kakiranganana. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.